Itu eta teh kewajiban bapak ngelmuan teh. Ulah ujug-ujug budak teh langsung ke sekolah PAUD, ke sekolah TK, ke SD, ke madrasah. Ai tanggung jawab bapak mana? Didik heula ku urang. Sakabeh ilmu nu aya di urang teh ngalaksanakeun amanah, didikeun heula. Terang urang bismillah bismillah. Ieu mah urang can ngajar bismillah bismillah acan langsung dikapaudkeun. Mana tanggung jawab bapak? Antu adul amanah teh tanggung jawab teh ka bapana heula. Itu da ibu mah nu tadi teh kanyaah kaduduh ngabantosan caroge. Tugas utama ti ibu teh aya. Itu nya teu aya tugas ibu ngadidik da moal bisa. Ibu mah ngadidik putra mah moal mampu. Naon mah gina lumsul kolbi emutanana halus. Lamun kanyaah kaduduh inung aya. Ngadidik mah moal bisa. Sok raraoskeun ke ibu. Duka ka mana teu aya nu dibere masing Nabi Adam ge jelema nu bener ngan eta-etana matak dijieun ge jelema asli Nabi Muhammad pangheulana ya pangheulana aya Allah ditulis Allah seten beh dieu tadina mah buleud hu hartina Allah asal muasal kalimat Allahu tadina buleud jang hu hartina Allah terus Allah nyieun jelema asli Nabi Muhammad kusabab Allah nyieun Nabi Muhammad maka ieu ditambahan ku lam jadi la hu la Muhammad hu Allah gitu tadina tambahan ku hamzah jadi Allah mun aya nyebut Allah bener lamun nyebutkeun salah teu ngaji kitu teh kusabab akibat teka tepi ku ilmuna salah sana doraka lain salah ilmu urang nu hanap itu urang ngajak tetangga kana salat anger betul daekeun lain tetangga bedegongan ilmu nu aya di urang ipis keneh matak cuk urang Gusti geuning ilmu dengan sakieuna cacakan ngajak jalma nu sarua dahar sangu geus teu dianggap komo mun ngajak salat ka munding itu lain bedegongan ilmu nu aya di urang ipis lamun alus mah entong-entong haya ala sholah ngaringkang ustad ke masjid muntah ngaburusut itu dan Nabi kita pernah maksa tak iya Islam nuka pernah ku Aldi nyarioskan ilmu Allah lain menang panimu lain menang kurah koreh tina YouTube lain nyerakeun itu awas pasantren jajar ngaliwat baheula mimiti asup ke pesantren tahun 63 ya pangheulana nyaba kitab sapinah pang letik-letikna kitab sapinah karya Indonesia di Mekah mulai sapinah ya urangna urang Jawa Timur ngarang kitab sapinah di Batavia disebar luaskeunana di Banten eta kitab sapinah masing adug-adugan ka Mekah ka Madinah oge nenangan sapinah moal aya ieu kitab sapinah hiji ilmu Allah galian tina Al-Quran disesuaikan jeung lingkungan urang matak lamun jalma teu apalin kadinya katerangan-katerangan loba nu direkayasa lalajo ti nagara batur nu teu pernah nyeun kitab kade ka barudak ora ya di urang ge loba ilmu teu ngadadenya ke nagara batur Mekah harideng boro-boro Kangjeng Nabi 40 tahun di Mekah diangkat diisrokeun dimirajkeun turun ke alam dunia boga gelar Rasul 1,5 tahun ngalih ke Madinah tarolah orang Mekah teh guru Islam dengan 1,5 tahun kira-kira lamun asup ke sekolah 1,5 tahun jadi dosen moal tingali ibadah orang Mekah mengantus sungkur wungkul bukan 1,5 tahun tingali Madinah nu 21 tahun setengah ada orang Madinah mah anggeus ilmuna jelema nu mau ngahaji di Mekah seladu teh nincak kana hulu batur ge teh nyamun adab tata krama taraweh nu ditinggalikeun ka Indonesia teh Mekah we bisa katurutan urang Madinah itu mata urang Mekah tingali nu tarawehna nu ngomong-ngomong sorban aya nu gagaro wae aya dina sapinah mah 2 kali ngagaro teh batal salat eueuh di Mekah mah badak untung teh silih sungkur oge itu ya tah jelema asli harita Kangjeng Nabi Muhammad SAW matak abdi mah dugi kadanget ieu ge can apal kana rupana jalmi perlu teh acan ya
moal aya nu apaleun kana rupa jelema ieu wati Allah nu nyieuna duka parurah mah bapak ibu nu hadir terang teh jalmi Bu bingungnya akibat bodoh al jahil tadulu ala sako jelema bodoh masuk linglung mun ditaros bapak ibu terang teh jalmi ngahuleung ai ngajawab terang bising salah ai ngajawab teu terang ai urang saha da kitu akibat linglung teh bodoh teh nya sategesna moal aya nu apaleun kana rupana jalma iwati Allah taala nu ngadamelna punten ulah ngece ngaji tauhid ngaji kolot nya hakiki ieu dina Islam ari ieu nu haladir di dieu jelema lain kitu juga hakiki mah teh Pak abdi gaduh keyakinan dina ajaran agama Islam amun anu potongan model kieu bentuk model kieu sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat pantrangan potongan kieu moal dikasawargakeun didaeun sawarga nempo bentuk kieu benar lain hereuy moal dikasawargakeun masing adug-adugan oge bentuk kieu mah sawarga meuleuk narima potongan kieu komo model aki-aki mah jelema leukeun di dunia geus dilaku komo di ditu itu moal dikasawargakeun potongan kieu mah Pak gitu naon atuh nu katingali ku urang ieu nu katingali cing jarentul mah lain jelema tapi wadahna wadah jalmi kulit daging urat tulang lain jelema tapi wadah jelema di mana jalma tos teu betaheun dina wadahna kaluar disebat maot tah jelema mah nu bijil matak moal aya nu apaleun iwati Allah taala nu kalatak keletek mah cangkangna matak sok diparikeun itu jeung anu nyangsarakeun ka jelema lain jelemana wadahna nu hayang dahar sare nginum hayang imah hayang mobil hayang duit lain jelema wadahna matak Allah pinter lamun model kieu dikasawargakeun sangsara disawarga ge sok lamun teu dalahar di ditu lamun teu nyarawah deui lamun teu daragang nu hayang jadi RT nu hayang jadi RW dayang dadaharan jerona mata kalau pinter laan cangkangna nu ngaribetkeun tinggal jelemana teu aya di ditu Alfamart Indomaret pasar teu aya warung kejo da geus hayang dahar itu nu matakna kieu mah cangkangna kulit daging urat tulang asalna tina cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang eta lain jelema tapi wadahna moal aya jelema nu apaleun kanu maot nya da jelema mah teu anu paeh aya ge maot itu kadang-kadang urang Sunda teh ku bahasa kitu ge lieureun teh da bueuh teu ngarti teh ya ai maot jeung paeh beda da ari paeh mah tamat riwayat sapi munding entog hayam eta paeh naon sababna teu aya kelanjutan ka ituna lamun munding geus paeh di alam dunya teu aya urusan ka itu sugan aya dina ajaran agama Islam malaikat nanya munding paeh henteu nah da teu nepi ka ditu da kitu ya itu matak jelema mah maot naon ai maot ngalih pinah jalma mah dipinah-pinah naon sababna dina dada jalma teh aya sifat nu 8 amarah loamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jeung mutmainnah watekna pusingan aralan tepayaan cegekan goreng adat gede amek eta watek jelema ti dituna matak lamun jalma di alam dunya teu ngamek-ngamek acan eta lain jelema jurig itu nya bahan ti dituna Allah apaleun kusab jalma teu betahan ku Allah dianteur da urang buatanana Allah pangpayuna ngadamel jalmi teh di sawarga henteu ditamakan naon sababna Allah ge apaleun kasebut jelema dijieun di dieu mau burung sangsara wae rudet pusing di dieu mah eta salah nyieun supaya genah jelema matak nyieun teh di sawarga Nabi Adam nya pangheulana Allah nyieun jelema aya cangkangan awas urang kieu teh lalaki Nabi Adam alaihissalam tadi nama moal nyieun awewe ribet pangheulana teh nyieun teh lalaki unggul nya han ku sawab jelema mah pusingan Nabi Adam di sawarga oge lobana naon eta jelema mah tara barang dahar masing lobana naon oge kulang jendul we Nabi Adam di sawarga
malaikat Jibril laporan ka Allah, Gusti geuning Khalifah Gusti sawarga teh hulang-hulang Aisyah kudu cecengiran sanesna atuh katingalina menuju gariweuh apa ya teh ya jelema mah tong disebutkeun jeung malaikat rame teu rame seten aya batur si Allah batur mah da anak cecengiran jeung saha Cemohon cenah Gusti hawatos abdi ka Khalifah Gusti komo aing anu nyieuna kitu cek Allah bade kumaha tuh Gusti ngajadog tong pipilun kumaha aing itu matak Allah ngadamal nu kadua ti mana minasulbi wat taroib cek Allah ka Nabi Adam nangkub cenah Adam nangkub Nabi Adam pencet tulang tongongna Nabi Adam ngajuru bijil anak na awewe Siti Hawa alaihissalam eta minasulbi wat taroib ya matak saur agama anu gaduh putra mah pameget ibu mah teu aya nu gaduh putra doraka lamun awewe ngaku ieu anak abdi eta doraka ngaku barang batur nya nu gaduh putra mah bapakna minasulbi wa taroib itu matak sanajan agama jeung dari agama nagara oge teu aya nu ngameunangkeun ibu-ibu ngaku anak der bawa ke pengadilan moal meunang paling aya di negara oge ibu mah hak asuh hak ngaku anak moal bisa sok tingalikeun di mana nikahkeun ya bapak gaduh putra istri dipareng ku Allah tos dewasa tepang jodoh inung nama pi 2 poin dikawinkeun oge geus gegentetane jeung panganten awewe teh eta kurang gideng soalna bapak nama nyantai we deretan nepi ka diakadan kajen ngareneng jeung panganten moal ditanya inung nama lain anakna tapi bapakna lamun di Bandung keneh jam 8 usum diakadan pangulu kajian balik jeung tibatan diakadan make inung nya nah lain anakna mata kada mah ibu-ibu mah lamun gegenengan jeung pangantin kurang kaera weh cek urang ditanya moal make cicing di dinya mun init ka sawah da bapakna mah masing di Jakarta burung di daguan datangna daya putra mah kagungan ramakna matak ieu ge kade ta Saibul Bait putra entong nganalkeun inungna inna woha ya'murukum antu adul amanah putra teh sanes nu bapak sanes nu ibu da teu aya jelema nu mampu nyieun jelema nu ngadamel jalmi mah Allah itu matak gubrag lahir ka alam dunya antu adul amanah titip ye jelema ceuk Allah ka saha ka bapakna nyusuan kewajiban bapakna peperihun reuneuh teu kuat atuh nyusuan ngamandian teh ulah lalawora hakiki hukum teh kewajiban bapakna ibu mah gede jasa hamil teu aya lalaki nu mampu hamil ti baheula nepi ka ayeuna soak itu matak baheula pan ditawarkeun ku Allah hei jelema awewe lalaki cung sanes sanggupreuneuh muriang lalaki mah ditanya ditarena teh monokan diukna terusna kabur kana mah itu ibu-ibu nyaheun da butuh meureun ku lalaki bisa gempar ke lalaki aing jeung saha matak dibelaan ku ibu-ibu breng we ibu-ibu ngacung ceuk kalau saatnya nu ngacung abdi grup bikangna cek kalau nanaon aja make ngararacung non teh abdi sangem hamil tah eta teh hamil teh ka sami ibu-ibu tadina leukeun deh lalaki we soak ieu mah ngaracung itu abdi sangem hamil nya lalaki ge boga kaera we nya banyak aya awewe lemah ngacung ai lalaki henteu matak breng lalaki ge ngaracung brengan ngacungna setengah tihang itu lalaki ya cekalo geuning sia ge ngararacung tapi Gusti abdi mangacung ge setengah ngacung setengah tetep Gusti abdi mah ari hamil mah alim moal kiat geuning ngacung abdi mah jeung tibatan hamil mah kajeun burut we matak sok aya pameget anu burut liyah sula ata dulu neangan jalan adil-adilan ibu-ibu hamil bapak-bapak burut tuh mangga kanu bade burut abdi mah sangeut ulah sulit ulah reuneuh mung burut mung jelas yeuna atuh tibang 20 kilo mah wajar lah
jeung beda jalma burut mah gagah nek boga duit nek boga henteu ge teu aya jalma lumpang ngeyeungkeung di burut mah mangga kanu bade ulah sulit itu nya ulah incu dengan ta duit ka aki teu dibere kanyut leutik aki-aki teu yahan gitu ai kitu mah atuh gede-gede kanyut coeun incu nya mangga anu dipangker bilih bade mangga 15 kiloan di tukang lah oh mau burung pesen calana aja juga nama malaya dagangan gitu sejarah nate Sahibul Bait saur Allah gitu ieu jelema teh meunang nyieun kami jeung nu kami antu adul amanah titipkeun karamakna saur Allah mihape kami ieu jelema umurna geringna cageurna rejeki jodoh jeung maotna tanggung jawab kami Allah mah kitu mihape hei bapana mihape jelema umurna geringna cageurna rezekina jodoh jeung maotna eta urusan Allah tong pipilueun matak lamun aya hiji bapa insyaallah bingung we di mana rezekina ya budak murtad teh berarti teu percaya ka Allah moal Allah nyieun jelema aya beuteungan lamun teu sanggup jeung rezekina gitu manyai kuuk tara ka mana-mana lintuh itu komo jelema anu karomna Bani Adam jauh leuwih mulia tibatan kuuk nama ki keung matak cek Allah Allahu dunuka kami bakal ngajadikeun kana naon nu aya dina hatena ta jalma mun hariwang ku duit sangsara we saumur-umur ge sabab kahariwang temus dina hate sarua jeung nangtang kasangsaraan tong hariwang itu ya eta diantawisna tumaros ramana ka Gusti naon atuh Gusti nu diamanatkeun ka abdi tah ieu nu kedah emut teh Pak ya sing inget hei bapakna ieu jelema ti kami dikaanjeunkeun teh teu mawa dosa satungtung buuk acan awas lamun awal akhir ieu budak dicokot ku kami mawa dosa wayahna bapakna kudu tanggung jawab ieu nu paling berat teh Bu itu lamun dicontohkeun mah bab tasbih diupamakeun kana lawon ceuk Allah tak kami mere lawon bodas sok nek dianggo lancingan dianggo acuk dianggo sorban dipake lapek tapi awas lamun dicokot di ku kami ieu lawon belang komo balik hideung ditenggeulan nu kapiapeanana ieu panu berat teh lain dahar sareng nginumna teu aya judulna rumah tangga teu pabelit jeung duit teu aya upami bapak gaduh istri entong hiji lah ento gue kuatin 15 nah jelema mulia ukur hiji geus sisit hirup ieu mah jelema kamalacin bea karep itu ari hayang ka sawarga disebutan Rasul apa je kalau inna arsalna ka syahida tuh jelema bener tempo Muhammad Rasul Allah jelema bener mah Kang Rasul gaduh istrina ge 12 itu cek Allah sahida itu mereka contoh ke umat Islam itu mah Rasul 12 pandai atuh urang muslimat ke karek Allahumma baga majikan hijinya mah di aku mejeuna 700 Nabi mah selawat hiji urang hiji da lain Nabi urang mah kudu 70 tasbih menepi ke pargat ka karek seimbang jeung selawat Nabi hiji itu ya gaduh istri gak gitu ya mah hayang nurutan Rasul bawa majikan hiji kalah tumang rupa di umur teh bari teu mah nyaran kawin pan ramo teh lumuh mana cingirna mana kalingking jajangkungna curugna mana jempolna kanyahoan nangis boga salaki dihantem ngored dihantem tanur ngaramet monokan nu panjang nepi ka pahili mana cingir mana jempol kalah amuradul itu cek lalaki bari udud bari tangah teh lain da pamajikan da nyaran panggih mah teu kieu teuing gitu nah ayeuna geus diimahan dibere dadaharan kalah kieu tah sok ngahulang nama kitu dipiceun geus eueuh indung bapakna dirawatan kusut
matak sok aya pamagat manu setruk teh mikiran komo lamun diparak ku aing diimahan di lomarian ge meni salangan nanti buku potongan gitu. Nah ada Rasul mah 12an ge garaya weh datara kawas awe urang dog-dog gigi digaju ka dieu tara ngarame terawat ka sawah ka kebon naonan da loh teu nita sak-sak sucruk itu nya lalaki tara aya nu nita sugan bu itu pangorad gentara eta mah sayong nya ruksak itu matak pamagat mah lamun nyanyabaan geus sangeuk ke babarengan jeung pamajikan teh sangeuk da lalaki jelema normal beureun boga deuleuan nya babarengan kasubang dari pamajikan urang turun tina angkot nah ngareret nu di terminal teh beda nengang nu urang matak sok langsung nguliwat lalaki mah ka bujur angkot itu geus teh hayang nganter deui nya ruksak pamajikan aing itu ade daya yang wih deh tah Nabi Muhammad mah tadi nage gitu matak saparurah tadi gitu laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu moal aya bumi langit sawarga neraka katit pangeusina komo urang mah ieu mah kagok jijeunan we di jarian jelema seten sama eueuh ting cabakeun ada mal bener gitu dikieu tuh soak ustad ge nya seueur teh ustad dongkap kadi kumaha cenah pajengan abdi mengajak salat teh wat hararese tatangga teh salah maneh tad itu kurang pemikiran tadina ngaguguting nafsu nagu nafsu cek nabi walayap alus sayan ila bilmihi lamun migawe hiji perkara teh tempo heula pibuaheun moal itu lamun urang nyieun masjid papai heula tatangga sabaraha hiji tatangga nu sok salat acenah aya genepan coba nyieun masjid teh genepaneun tanah moal loba ting ruksak modal moal sabaraha gede nyieunna tereh eusina pinuh nu kitu barokah tatangga salat opatan nyieun masjid ukuran 20 ka 20 nya salah ustad jadi keueuh tadina ge gitu nama WKD bilih kageng nganting masjid bongkar we sapali daripada ngelelebar lahan gitu aja kade Islam agama pangbijak-bijak nanti Allah Ta'ala nage itu Allah tuh muji-muji kanu sok ibadah Allah tuh ngewageun kanu tara ibadah naon sabna dua nage buatan Allah Al-Quran nu 30 jud dilebetna teh ngan 2 teu 3 teh 4 teh isi Al-Quran teh inti kentong mapa-mapa sejarah sejen kesimpulan isi Al-Quran nu 30 jud dengan 2 hiji Al-Quran nyaritakeun jalan bener kaituna ka sawarga 2 Al-Quran nyaritakeun jalan salah kaituna ka neraka dengan sakitu cek Allah cek nu boga na inna dina kalimatna ge in jang lain ida beda in jeung ida beda ya ari in mah program ari ida mah instruksi tadi parurah terangan ya ai program mah urdes ari instruksi mah pajak matak lamun jelema boga hutang pajak saja lumpat ka langit ka-7 urang diberi ku RT mun RT nah aya jang-jangan nya aya eueuh majore hiji malah itu tapi urdesna kajian RT muih oge nepi sakaya teh dibere moal dibuih program agama Islam turun ti Allah Ta'ala ke alam dunia khusus ka jelema ti Allah Ta'ala na lain instruksi tapi program in jalma-jalma kami boga 2 jalan hiji jalan bener kaituna ka sawarga 2 jalan salah kaituna ka neraka in cek Allah gitu naon in teh sok parilih ka mana nu kira-kira katanagaan tong sok maksakeun maneh kira-kira teh katanagaan mah gitu teh ieu ti Allah nah keki Allah boga sawarga jeung neraka wal jannatu hakun wan naru hakun kami mah sawarga jeung neraka ngan mangnyeunkeun hungkul eta mah hak maraneh sawarga hak aranjeun neraka hak aranjeun ka mana we nu kira-kira kabedag kena ustad mah ngomong naon oge dalin anuna
Itu orang hayang ka neraka ya ka neraka da ulaheun cek kalau gempek gitu nya urang jangan hayang ka sawarga nya kira-kira bukan naon hayang ka sawarga itu murah gitu ibu bade ka neraka ya kalau na bisi arek ya gue ya bade ibu ka neraka alim abdi gaduh keyakinan ibu-ibu bapak-bapak di tawisa neraka sadayana ge nyebatkeun alim eta teh alim teh lain luhur ilmu kuat iman lain alim sotenan ka neraka can apal kieu na boa lamun geus apal kieu na mah hayang boa tong sok tau di alim wae kadua sok disingsieunan ustad tapi omonganna ustad teh kondisinya neraka teh panas dawah neraka tiis teu kudu diomong-omong gitu mata kaldi mah terus terang nya ngabejaan aslina ulah mang-mang cuk barudak urang mah sing kuat prinsip itu nu ngaran neraka teh hiji lalega entong sieun padet bilih bade kadinya gitu neraka teh luas jero di 7 lapis itu bisi kalobaan jelema kadua nah hayang kadinya mah teu rese henteu dikarcis itu katiluna loba batur kaopatna haneuteun teu aya jelema di neraka kabulusan teu aya haneuteun gitu aslina neraka teh hiji lega dua loba batur kadituna teh dikarcis kaopatna haneuteun sok pikir-pikir engke di ditu lah kasawarga marese lain sieunan bisi urang pengangguran itu mata kalau dia malah mau nawaran ningali karena usahana lamun jelema tukang kurah koreh ngaramet tong nawaran kapal da moal kabeli mesti ngadug-adugannya cengek gue sesuai calangap gitu ibu bade meser cengek mah burung bade da katanagaan kuladang nih bu tapi lamun ibu kuling ngaramet di tawisan kapal ngecek kaing tuh pan itu aina urang dina keadilan Allah jaga di akhirat Allah boga sawarga jeung neraka kira-kira nu katanagaan ku urang we moal nawaran nu mahal-mahal nu murah nu katanagaan ku urang bade ka neraka rarasaan ka neraka mau burung katanagaan sok lah katanagaan lah ka neraka mah nya ka sawarga mah kudu mikir 2 kali modalna hiji jauh nya kasawarga mah jauh entong-entong ditamakan di arah-arah masar kasawarga tingali dina kitab Situl Kiamah nya di arah-arah masar ke alun-alun sawarga encan kasawarga mah ka itu naik di ojek ieu mah nepi ka alun-alun heulaanan di arah-arah masar ke alun-alun sawarga teh lalakon 3000 tahun kana Avanza polgas teu direm pisan 3000 tahun teh ana jelema di alam dunya teh goblok sapeda-sapeda acan hayang ka sawargane kukumahan kudu ngarumasakeun maneh lah gitu kadinya we kanu caket ka neraka ka sawarga mah jumna ka sawargana ge ka sawarga dipariksa saurang-saurang wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wal alam. Ibu sok karaos Yasin itu untung teu apal jerona etanya itu juga nanti nyantai lamun apal kana jerona eta lamun teu dicoret ayat eta pusing ngadanyana itu bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamal ku urang aina di alam dunya ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal tukallimuna bakal ditaroskeun deui kitu aki-aki aya nu maot datang ka ditu karek jol ge langsung ditanya can ngarenghap-renghap ajan itu da di alam dunya ge sulit teh neangan jelema jujur teh Pak tapi teh nyaho lamun eta teh nipu geus biasa dipake teh ya sok aya nu kieu pan aki-aki nanya gini jang naon modal sakane kitu nya ngajal teh budak abdi mah cenah rebo teh teh tukang tipu ngaranna nama tukang tipu ai kitu waktu bijil ka alam dunya geus inget rebo sing
barang bijil boro-boro kainget rebo luhur hanap kalir kidul ti apa nangis gede makanya rebo tak itu tukang tipu itu cek nabi manta kabaro ala takaburi puasa rakotun lamun jelema tukang tipu deui baya karasaeun yan hasil nipu teh kumaha itu da barudak sok kitu lamun ditanya teh ngaku jang naon wada jadi mah rebo ieu geus kaukur ku ilmu ieu jelema nipu diri ya tipu deui ku ilmu itu cek ilmu jang sing inget nu wada rebo mah kahareup ti kusruk ka tukang nangkarak oh tembokeun lalajoanan nah nu wada rebo mah rebo kemis jumaah daek teu daek nu wada rebo mah tahlil mimiti poe jumaah lamun mundur ka tukang bakal nangkarak nu wada rebo mah rebo Salasa Senin nu wada rebo lamun gering mimitina Senin hubul weh dibawa ka mamana ge lila lamun nu wada rebo gering mimitina Senin matak nu wada rebo lamun gering mimitina Senin antep dibawa ke mana ge mah bener engke ke sorangan ya kitu teh nya watakna sulit ati itu sulit penyakitna teh nu wada rebo mah teu payaan mun ka batur teu panujuan lamun mere ka pamajikan isuk-isuk mere lohor teh ditanyakeun deui teh mah sulit mah gitu lamun lalaki geus nanyakeun di bedug lohor eta rebo geus masalah matak tara lintuh nu wada rebo hatena sulit penyakitna lamung ngeus da watak sulit mah kana lamung beunang penyakit mah wah rebo aja mah tinggal nungguan jumaah weh tahlil geus mah bener kitu nu ada rebo mah teh sak lalajoanan ka batur teu panujuan itu manehna ku batur tara dianggap teh ada rebo mah kitu sulit lah itu matak mun bijil ulah rebo nu geus kitu bener itu ada nawe cenah di makamis wah jelema kemis mah jiwana jiwa kokoh teu dibabuk mah teu disada itu teh itu nya kajian awewe tang-tangan mentage hate manehna teh hayang mere mah keked deh nah eta mata lamun teu mere wae kemis geus masalah teh nya ada nawe cenah di jumaah wah jumaah mah nyanangul wah dulurna Alu seden poe Sayyidul Ayam yaumul Jum'ah raja poe teh Jumaah lain bijil jelema raja poe Sayyidul Ayam yaumul Jum'ah dipake bijil ku jelema mah wah dulurna itu da Jumaah teh naktuna genep repok jodoh kudu biji 12 ai geus benang genep nek nang ka mana baturna matak Jumaah mah kudu jeung Jumaah deui eta repok ngaranna kumaha nu repok engkena paehna bareng repok itu jadi henteu ngabangakeun tetangga lamun pas itu saimah kitu lamun ngegali teh saimaheun gitu nu terepok mah sok ngeureuyeuh lalakina heula karek ngarenghap tetangga teh hos mah juga jadi ngali deui tah eta teh kurang repok itu adina we cenah abdi mah Sabtu jelema leukeun biji Sabtu mah saumur-umur mah page jeung duit gede sok tingali nu Sabtu mah alah paeh jeung beunghar mah awe sadisakeun lalaki usaha salah bijil da kitu nya naon saena bongan ngaku coba lamun urang jadi jelema jujur tanyakeun ka aki-aki tukang hitung ki coba pangramalkeun pangitungkeun nasib abdi itu da abdi mah lahir ka alam dunya teu inget poena naon cing pangitungkeun abdi wadana duka soak tukang hitungnya ka jelema jujur mah eueuh hitungan jelema duka tah da aremung jujur deh nyararaku we nya babari katipuna matak di alam barzah oge di alam kubur aya aki-aki maot barang datang langsung ditanya cek malaikat ki sabaraha taun anjeun di alam dunya dawak ni bikaring sakitu sia batur-batur jarak jagi alah kekeyeungkeungan itu lamun jelema jujur ngacung malaikat uinga bijil teu eling teu nyaho beurang teu nyaho peuting paeh teu kanyahan korolosna kesimpulan uinga teu nyaho umur uing tah eta jelema jujur
cek malaikat sugan cenah tetangga maneh aya nu apaleun kana umur maneh aya sanu apaleun kana umur RT moal aya nu apaleun kana umur jelema iwalti RT duka di dieu parurah sabab sebagian tugas RT nyatetkeun setiap wargana nu ngalahirkeun sami parurah matak umur jelema ayana di RT kadete da buku lawara ting sengke dipanggil aki-aki ditanya di itu aya nu apalin aya sa RT panggil caina mungkin ke kebon RT aja nya kepaksa RT di bawah heula ka alam barjah penting aki-aki tanya itu ada enggak itu deh RT pinter deh teh bener saya ieu rakyat anjeun itu malaikat upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi ayeuna mah sanes tah pinterna RT meureun sieun diudag di kadawanya eta aduh waspada RT sieun balik nilu jigana mah matak upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi tapi ayeuna mah sanes kitu aya RT aya naon cenah malaikat manggil kami itu keur ngored paduli urusan ngored mah ke diwe penting ya saya nanyakan ya aki-aki sabara umurna oh nya loh kebenaran itu bukuna dibawa seilikan tingali ku RT cek Pak RT dina bukuna teh malaikat ya umur aki-aki teh 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji berarti jejeg geus cenah teh aing nanyakeun sakitu ka kebon deui sia mah pulangkeun deui ka kebon ngore deui we ada kade teh kemana ge buku eta mah ulah tinggalin bisi keur balanya di pasar dipanggil kudu balik ke lama cilaka pesakan buku eta mah ka mana oge gitu geus nah ka itu balik ka kara aki-aki ditanya ki geuning umur anjeun teh 80 tahun cek RT mohon painten Daudi mah teh nyatet kitu jelema jujur terus kumaha cek Allah potong 15 tahun bonus potong 15 tahun naon sababna dipotong Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jelema nu can baleg 15 tahun bonus tah urang ge kalepasan teh coba lamun 15 tahun hos mah moal loba permasalahan ieu mah ngeureuyeuh geus kieu mah kacau leuwih ti 15 mah tu kalimuna madak ulah sok kalalangkunganan jang 15 hos 15 aman ka itu na ge kan bate kong sia boga motor nu penting sulamet gitu kakara ditanya bima kanu yaksibun setiap nu dipidamel ku aki-aki ditanyakeun ku malaikat 80 canak 15 tahun berarti 65 nah mimiti ditanya tilu heula ki salila 65 tahun anjeun di alam dunia sabaraha kali anjeun dicukur pang heulana ditanyakeun dicukur poho deui we dicukur cita ku malaikat mangkaning malaikat teh ngajingjing gada dua siki nu hiji cadangan nya bentukna awas kadu cangkangan didamelna tina wajah menang jutaan tahun di neraka khusus keur ngagebug hulu jelema nu poho dicukur gitu ki sabaraha kali dicukur kalaluak untung ada malaikat teh ameng ka dieu lamun ulin ka dieu nu dicukur mah ruksak lain heureuy nah Yasin bima kanu yaksibun mata kalau dia baru jarang dicukur bising poho deui itu mata malaikat teh nanyakeun itu ajengan sabaraha kali dicukur wes teh boga didilian kitu sakitu ge apa nu karep dicukur kieu mah paduli santri ustaz ajengan dia timpah wae poho mah mangkaning teh gada teh nu pangalitna teh 35 ton khusus kanggo ngagebug sirah jelema nu dicukur poho deui geus kabayang nu dicukur mah diancam lah nya lamun turun malaikat ke alam dunia ulin kata makan loba nu dicentang ke malaikat tepung di jalan pak sabaraha kali dicukur kalah luak lieu ka dieu umat nanten itu kebot sirahna peletang coplok sirah jelema dauh baudan teungeuy camakan teh ragag di Madinah we ditu jeung mau isu ngahajikeun nya umroh we ka Madinah huluna wungkul
itu hayang jeung awakna malaikat bujurna tinggalin cendang deui di bujurna kakarek nuturkeun ka itu huluna balik gitu teh mau ulah lawora teh da sanes heureuy geus tadi galobana nyaritakeun neraka urusan dicukur mah teu daekeun da manehna aya gunul nya gitu ulah lawora pokona anu gunul mah digebot teh geus ruksak nya matak sok kaina itibar pilih ku urang itu mending digunul digebotan mending dipanyangkeun buuk ngerakeun aki-aki teu mah pilih lah ai dipanyangkeun era geus kolot ai digunul kada digebot tah kitu eta mah pilih nu mana we lah nu kira-kira geboteun itu turun teteh kana mastaka bu bapak teteh cepil ditaros jelema nu hayang ka sawarga maruk teu ditalungtik salila 65 tahun eta jeuli dipake ngadenge naon wae cenah ki kudu apal kabeh teh salila 65 tahun teh ngadenge tongeretna ngadenge bajeun ngadenge nu ngaji teh kanggo naon apan bakal dihisab engkena bakal dihitung diangon nu sae sabaraha kali ngupingna diangon nu awon sabaraha kali engke dihitung itu seueur nu sae dikasawargakeun nya seueur nu awon mah dibor we kagok totos gitu ibu kagungan cepil pengasihan Allahnya kagungan bu cepil alhamdulillah untung Allah teu nganyukeun sabaraha cepil teh bu 2 tah kitu jelema linglung mah ai teu ngaji mah sok juga bener tapi salah ya cepil teh hiji bu 2 setenan liangna daunna sabab lamun cepil aya 2 bakal beda dedengean gitu lamun ngadenge goong teh ceuk nu katuhugung ceuk nu kencamat tek berarti 2 ai gung keneh mah hiji tah kudu apal kana jurmiah teh kitu nya tinggal jurmiah mah paburisat nya alim-aliman kana neraka kumaha jalan itu jalan ieu teh lempeng ka dinya itu ini maknanya kitu bae teh di etang nguping salami 65 tahun komo jelema baheula mah nya jelema baheula mah da umurna pararanjang 800 tahun 800 tahun yuswana teh aya nu nepi ka 1000 tahun itu jadi di mana maut teh itu wareg udar iderna di alam dunya na ai 1000 tahun mah ieu mah 60 70 teh ala geus kekeyeungkeungan euleuh eta jelema atuh lemur urang ge can ka ider kabeh kala geus rek paeh manten jelema alah nya nya abdi emut tahun 80 nuju ngaos di Bandung balik kalirin lapang Husein Cibogo didinya muncul logika pandangan logika sanes hukum cek akal jiga nama kiai ustad ajengan teh kawas musuh jeung dukun ya da pastilah masyarakat umum ge boga ciri kadinya abdi moal ningali kana masalah permusuhanana naon perbedaanana bisa jadi teu akur kieu matak milarian jelema kolot di mana aya jelema nu geus rada kolot meusan ai 100 200 tahun mah lain kolot nya budak kamari sore nu kitu lah komo 80 tahun mah udah kamari pisan atuh eta mah sok cingkareyeungkeun saten panipuan jelema 80 lempang teh jagjag eta teh nipu sabenerna mah beranghakan beki digawe mung matak lempang nanti kita angkog-angkogan bayar dipercaya ku incu da eta nyarekan incu mah bedas keneh berarti nipu ku kitu teh nya teh matak lamun aya aki-aki nini teu daramang entong dicana ka rumah sakit jelema olo-olo mah kalah betaheun sulit lanong teh lanong aki-aki mah anu paling sae lanong nini eta bade diangomangan teh kajen lamun aki-aki gering cobi abusan gaang celikna
Lamun teu ngadereng-deng untuk kudu dilanu asal di pasihan gaang oke lari moal beunang diudag ku udag ngora oke kasebut dibawa ka rumah sakit mah kalah nampuyak atuhun tewak ku udag ngora ku genepan mah nili-nili rarampeolan tewak sup gaang di pasihan genep ke edan kasih bangnya mah kana mobil burung lari gitu nanongna nyamenak saura rencangan ayah cuma kolot di kidul seorang tiang nya kapena ku abdi di mana di Surade ya di Jampang dugi ke tempat aki-aki teh 15 km jalan kaki cek urang Jampang eta teh jelema teh sakapeung kapenak lamun alus milik papanggih goreng milik mah moal aya tapak-tapakna acan ahkeun bae da sakaloge kudratul abdi kasbun nu penting mah urang berjuang usaha hasil jeung henteu mah kumaha nu ngarasakeun we mapah abdi ti Surade nya sadinten sawengi nembe kapenak aya alhamdulillah ta aki-aki teh ditanya teh ku abdi umurna teh 486 tahun oh ieu jelema kolot bener ya itu abdi henteu nanyakeun hadis dalil ya da keur diponok keur dipelajari nanyakeun sumber ilmu anu biasa dianggo khususna di Indonesia ya mayoritas umumna Subang Utara itu malah ka urang ge ngararango di mana sumberna itu dertejang hati-hati sing horeng eta ilmu teh jero nama tina Quran itu nya tina Al-Qur'an lamun hitung-hitungan eta karya wali asalna tina Al-Qur'an palak hisab ijtihad ceuk wali sing saning jalma anu ngagali kana Al-Qur'an tanpa ngaji alat bakal jadi jelema dolun mudilun nya doraka nya ngodorakakeun nya sesat nya menyesatkan tapi jelema bodoh butuh matak digali ku wali palak hisab jeung ijtihad muncul karya wali ngaranna lain ngitung tapi hitung-hitungan naon karya wali teh manis pahing anening aboge eta jerona palak hisab jeung ijtihad ulah janji musrak musyrik kira-kira teh apal mah teuing we gitu daripada matak nyilakakeun kanya wali keur ka jalma anu bodoh dae kana ka Al-Qur'an mah kitu jerona itu dipapai galdi tapi ka urusan ngaruat saha pencipta na wali ka 10 itu da baheula mah muludan oge teu aya jelema nu wani nyebutkeun wuludan teu aya naon sabna di Indonesia agamana Hindu jeung Buddha lamun nyaritakeun muludan dipaehan usadna ke teu nyambung jeung warga Indonesia matak baheula mah muludan teh disebutna teh hajat peling maksudna mieling tah pinter jelema baheula kitu itu kabeh dieunakeun digenti bahasa peningkatan kunaon ngaruat dina kitabna warawahu tah ngaruat teh aya na kitab ngan ngagalina hengker itu muncul we sifat kepribadian nyawaan ti payat musyrik lain musyrik belet teh mah gitu akhirnya cekcok ustad jeung kolot matak lamun muludan aki-aki sudi cenah ngaruat ge teu hadir eta ustadna tuh ya dari ngaruat ustad kalalabur ka jeung nyarabah heula sakitu geuleuh sia jelema tah jelema teu anggeus teh kitu teu katahan kaluhur teu ngapung ka handap teh napak jeung tibatan jadi dulur malah jadi musuh gali naon ilmu nu dilakukeun ku jalma di alam dunya nu teu aya dina Al-Qur'an ngan ngagali na nu teu nepi itu ngaruat teh ngariwayat kemudian ngariwayat nabi ngariwayat nu nyunatan geuning teu musyrik nya ayeuna cenah sok di lemur ayeuna ngaruat lemur alus nyaritakeun sejarah lemur supaya tararangeun anak incu nu aya Neng Aden Ujang Nyai ieu teh lemur teh baheula mah nyaho kanang maung nyaho kanang babi kusabab karuhun urang baheula nyaho bakal loba jelema nepi ka dijieun ieu lemur bari jeung can aya beko can aya pacul itu ngaguaran gawir oge cukup kuleungeun da aya ilmuwan kolot baheula
nepi ka jadi rata nyeun imah hayang panjang umur eueuh nu ku gedong lain teu kuateun jelema baheula nyeun gedongan hayang panjang umur da jelema nu imahna gedong mah kabeh pernah umur hirup-hirup geus paeh gitu sok tingali jelema nu di astana tingali nya nu di ruang cangkangna jelema di handap taneuh ti gigir taneuh di arug di luhur taneuh dengan jelema paeh nu di arug kitu mah dara urang hirup-hirup teh nyieun imahna ti handap taneuh gigir ku temokan da taneuh teh teh kentengna Jatiwangi taneuh wungkul hirup-hirup geus paeh teh teh itu madak jelema baheula mah hayang panjang umur moungan tara make taneuh tara nu baheula mah gigirna ku awi itu nya tihangna ku awi hanapna ku awi bilikna ku awi kentengna ge tara aya nu muku taneuh sabab ku taneuh mah nyaeta sok peunuk umur komo ke Jatiwangi sok peunuk umur tadi ku taneuh mah nya kentengna ge ku awi dibeulah taplokeun ngaranna si Wahab budak ayeuna mah aya nu apaleun teh awi teh lamun ditaplok-taplok teh eta kenteng ngaranna si Wahab teu apa jang apa nya mata perayang umur nu baheula mah itu nya mata mun nganggaran budak ulah si Wahab baheula sok dipake kenteng teh gitu panjang umuran kan nu baheula mah da imahna ge lega itu panon poe meloncor abu ka imah jadi temus penyakit-penyakit teh sarianeun paraeuna mah mental bumina di kacaan sinar panon poe nyenter kana kaca teh malikna teh mantulna teh ulah lalawara jadi muncul hawa panas matak sarupa-rupa ayeuna cuaca ekstrim ieu karya jelema ceuk kalau wala tufsidu fil ardi lamun hayang kuat tong diraruksak ya mapan imah ngerakeun teh di kacaan dah yang ajur sararea gitu mah di kacaan sararea panon poe teh keur moncor mental deui balik jadi hawa panas itu leukeun barulah namun carek tu nang geus ku awi deui gitu lah panjang umur kutu mila nya tumila tongo de weh baheula mah tapi panjang umur kutu mila ge jelema baheula cenah eueuh tumila mah paronok ayeuna itu da 60 teh tinggal hirup ayeuna mah teh seperti jag-jag itu nya ta eta sejarah nu baheula teh wih deui nya tah jang saatosna dibaca Allah nepi ka ayeuna sok aya nu Allah itu beratkeun hamzah mama harkat jaerkeun harkatna hamzah jadi ilah itu cek ilmu mantek kullu ma'budin ilahun setiap tiap nu diyakini setiap tiap nu disembah eta teh pangeran itu mata kalimatna nakiroh hartina bayatak baheula mah disebutna teh Allah atawa ilah hartina pangeran setiap nu diyakini pangeran da zaman harita mah pangeran teh aya 684 bus abring-abringan pangeran teh gitu urang mah hiji teh wawuh nepi ka ayeuna ge ngagulung berarti mah pangeran jatuh nu gapleh wae aya itu kumaha seneng ya wal percaya nu ada apa kana sejarah nah make bayatak itu apan jelema teh percaya na jelema bodoh mah ku bukti jelema baheula mikir moal aya urang lamun eueuh pangeran jelema kafir ngaku ngan tetep urang mah bisa leuwih yakin ka pangeran teh hayang panggih salol mah ulah ngaku nepi ka teu panggih-panggih acan kilang bara ngaku baraya mah terus mikir kana badan urang hirup meunang nyieun pangeran naon nu karasa ku urang oh cirina hirup jalma teh badanna haneut kajen gering teu aya jelema nu boga penyakit panas teu aya tukang tipu eta itu kunaon cenah bu putra teh ieu cenah teu damang panas jelema linglung lamun budak panas dituna di mah burung kahuruan cenah teu haneut teh kitu sok kalawasan deng moal aya nu mangku budak panas mah ieu mah haneut disebut panas ceuk awas ya adalah hudunuka kami bakal ngajadikeun kana kecapna eta jalma mun budak panas langsung kahuruan jeung imahna ge
can aya jelema nepi ka kahuruan imah wah dongeng matak cek manehna itu badan urang haneut moal aya nu bisa haneut atawa panas karena badan urang iwati seuneu muncul logika oh berarti pangeran teh seuneu matak urang majusi mah mangeranana kana seuneu sagrup majusi mangeran kana seuneu itu zaman Nabi Musa alaihissalam eta seuneu nu aku pangeran ku urang majusi dipareuman ku Nabi Musa teh kalah ngagedean itu teu pareum itu sagolongan deui sanajan awak haneut ge cenah itu dieusian mah beuteungna teu barang dahar mah da mau burung gempar jelema mah itu nya kasenengna urang ditu zaman harita tara ruangna teh kana roti mangeran kana roti gitu udah ganana logika matak jelema harita mah ka sawah ka kebon ka kantor ge tara tinggalin di kantong kaneron di jerona pangeran aya nu mekel 7 sewang nu 5 sewangnya kumaha boga-bogana we lah lamun ibu nuju ngaramet perih beuteung pangeran ieu lapar kop kana kantong naonnya nu beunangna aya kanyutna aya pingpingna aya huluna piteskeun lapar sia pangeran sep opat teteh hulu pangeran teh jag-jag deui nuhun pangeran kitu mangeran kana roti cek sagolongan deui sanajan beuteung subuh awak haneut ge da panon poe majus masa mau burung gempar jelema mangeran kana panon poe uyah-uyahan pada boga pangeran bahkan di Mekah pribadi itu di Mekah teh aya pangeran meunang nyieun tina arca seueurna 684 dibabad ku Nabi Ibrahim seep 682 nya sadua panggedena Lata jeung Uja itu anjur setenan ku mukjizat Kanjeng Rasul lahir ke alam dunia bubuk pangeran majusi pareum roti jare di batu pak itu madak aramakeun meter Muhammad yang lahir ke alam dunia dia pangeran aing lah cuma yang dihakannya ya itu mun lahir mah mudah aing gonol itu tah mujizat Rasul mah itu amruk malah diurang oge di Indonesia saimah teh boga pangeran teh 2 sewang sajodo unggal imah gitu menang henteu boga pangeran teh sajodo ditunana gegereun hawu jalubi kang gesok didinya keur naon pangeran dituna didinya supaya neuleueun ya jelema teh ngejo henteu kitu matak pangeran teh jauh ti hawu nya sanes aya ustadan encan aya ustadnya harita mah nya kakarek rada bau kitu lah gitu jelema saliwat itu cuk ustad haram teh itu nya dilaanan barubuk anjurna mah ku lahirna nabi keneh ngan ku masyarakat urang harita masih nineung ca ka pangeran eta matak digarenti pipir hawu teh ku ruas uyah baheula mah nu uyah teh cik naruasnya Pak gigireun hawu eta teh gegentos pangeran itu matak uyah na ge lamun dikodok teh sebeunang da buh tuas atuh itu kalah monokan jerukna ge jelema baheula matak awet uyah teh nya muli opat leunyeur ge ruasna 3 turunan itu tara beak teh da buh teh di polongoan ongkoh hayo dorojoku kokot galah monokan kitu nu baheula mah teh nya matak baheula urang Islam jeung urang kafir kungsi silitanya cek urang Islam hei urang kafir maneh boga pangeran teu boga moal aing jauh pangeran mah di mana tuh dibabakan kitu batur mah yu bisa yang panggih antur ke pangeran nah urang kafir nanya ka ustad tadi saya boga pangeran boga di mana teu nyahoan itu kalah paeh eta ustad itu jeung debatan nganter ka pangeran nepi ka ina gasok teangan ustad tarewa ku jararea tad belah nipu itu ka aing si pangeran-pangeran atuh aing hayang panggih salol mah geus ustad burung pinah ti lemur ieu ge ulah sok banguran nya jelema ayeuna teh geus palalinter nya ustad ngarora gara de amek gitu ilmu teh dihijikeun jeung nafsu biasana ibu-ibu nuju salse mah rotinan teh sok aya 60 mah pas usum digarawe merengan aya opatan nah barang lol ge ustad teh geus beureum beungeutna teh amek meureun pada aya opatan
padahal cek urang obatan ke jelema teh lain jurig sugunung barang bos teh tuluk salam deui da amak beren itu ibu-ibu satong naman-naman teuing hirup teh ka sawah ka kebon itu teh usah gede amak teh itu tong handam-handam teuing ka sawah ka kebon hayang duit mah sia nyuhunkeun ka Allah gitu awe teh ngadengeun duiteun mah bolotot cek ustad ngadengeun duiteun ken ya ustad ku aing tewak engke itu beres rutin ibu nu pintar mah tarawih tuturkeun ustad ka bumina ngijiprit kareret meureun ku ustad ibu geuning teu eueuh henteu Pak Ustad itu penasaran nu tadi teh ya cek ustad ngomong naon aing tadi kalepasan baca ya baca ibu atuh ka dieu supe ka jero cali ka ibu-ibu teh aya naon cenah Bu Pak Ustad peryogi ka uninga abdi teh ka sawah ka kebon unggal poe teh lain ku daekan lain ku getol butuh duit ngan di kebon eta teh ti zaman aki abdi ge eueuh duit itu matak kalah murungkut leungit jeung duitan aya duitan mah tadi saur Pak Ustad cenah hoyong duit mah nyuhunkeun ka Allah atuh lain ti bareto gitu mimiti Ustad ka Malangkem nya lain ti bareto abdi teh meureun moal ka sawah ka kebon yuh jelema tukang ka sawah ka kebon teh tingali ku Pak Ustad eueuh nu walagri hawuk kabeh oge wadah geutin apel itu ramo suku salancip-lancip dihantam karena kotakan bararejad mah ayeuna teh teu beunang ditilepan mereng salaki abdi ge sakapeung neuleuh sakapeung teu gilaeun mereka nah bareto mah unggal pangih lalaki teh ngajak sasalaman ayeuna mah gigibrig gitu pajar teh teu boga dosa nya padahal lain teu boga dosa diajak sasalaman teh ngait teu beunang dilaan mereka selamat teh setahun sekali wae lebaran wah mun teh Idul Fitri sudi jadi kalah pageuh gitu purang eteng da melengan eta tuh nya untung dirawatan ge geus pararageus gitu karena duit beki kokod lah kasap mun teu kagok hirup mah Bu ngaruang maneh gitu ya mak matak oge sidake pa ibu-ibu teh kumaha tuh ibu sumuhun abdi teh sumpah semataina mah moal ka sawah ka kebon deui cobi lamun doa naon cenah Pak Ustad ka dieukeun mun selawat mana lamun puasa sabaraha taun itu abdi manek nyuhunkeun duit teh ka Allah itu moal abdi manek keureun keneh cenah da keur bakal mah dahar mah gaduh pamasihan ti Pak RT beas raskin itu anu teu matak lintuh teh itu da teh raskin teh teu matak jagjag ngan hirup pungkul jelema dahar kana raskin walumpang rage angkog-angkogan kahareup tilu ka tukang dua teh jaragjag wah piraku buktikeun mun nya jalma tuangna kana raskin jaragjag lalumpangna narepi ka masjid ning eueuh nah eta ciri lumpuh mah teh jaragjag teh eta mah murah barang alus mah tuh untung dijual ge mah dibikeuna teh mah nganggur kata kita udah hararawuh ke zaman teh gitu ngasa keke da tugas pemerintah mah teu pabulit jeung salat nu ka penago adi mah tugas pemerintah mah supaya jalma teh warga teh harirup nya itu teh kudu jagjag nu penting hirup matak pemerintah ngayakeun rumah sakit ngayakeun puskesmas teh ulah-ulahna paeh ngan jelmana baradegong ayeuna dibawa ka rumah sakit ayeuna pi ai hos ceuk pemerintah sina hirup apa itu baradegong jelema itu sina hirup pungkul alakur calager bager sakitu we teh mah moal salat lain pakna
bagian ulama matak cek Nabi wa idza sholahal ulama wal umaro sholahan nas, bersatu ulama jeung pemerintah sholahan nas bakal genah karayatna. Wa idza pasidal ulama wal umaro pasadanas awut-awutan bentrok kiai jeung ulama jeung pemerintah pasadanas bakal awut-awutan rakyatna. Sabnu disebut rakyat teh lain jelema bodoh teh nyahoon kaler kidul nya, disebut rakyat seten pedah teu gaduh jabatan. Sab jelema di Indonesia dibagi tilu. Setiap warga Indonesia nu teu gaduh jabatan disebut masyarakat. Setiap warga Indonesia nu gaduh jabatan disebut pejabat. Lamun dihijikeun masyarakat Bismillahirrahmanirrahim mati baheula mah. Itu da ayeuna mah dilelempeng Bismillahirrahmanirrahim kalah maceuh geuringna teh. Baheula mah aya budak bisul. Itu cenah aya amil cenah bisaeun ngajampe bisul baheula mah teh nyahoon doa nya emang bahasana kitu ceuk urang bawa cenah ka amil jampe itu terojo ceuk amil kunaon cenah jang ieu cenah gaduh panyakit nolol itu da baheula mah teh nyebut bisul panyakit nolol panggil disebut nolol eta mah panyakit teh nu ngelok nolol matak disebut teh panyakit nolol itu cuk amil teu boga ka era coba kita ti Allah negara rata aja sih mau kalah nolol teh cuk ingurang jampe gitu. Kalau baheula mah jampe nake beda make teori teh nya juga nu ripuh lah kalau baheula mah yo jeung laan celanana nongeng sajang nongeng budak teh pureum ja kudu pureum naon ngadua baheula mah amilna pureum di kitu rep pureum kitu ngaduana cara ditamprakeun kieu. Sablamun ngadua namprak kieu nagrak teuing jelema loba pangabutuhna. Gitu mata kambil mah ngaduana kieu. Gitu nongeng janjang ku aing urang jampe. Bismillahirrahmanirrahim. Timpu ge bisueun teh mung serat saharita eta aya doa mati sekejap. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim kejeret langsung ngalalep tuh cek aing oke gitu mati. Nya aya ibu-ibu bade ngalahirkeun hararese dia ka itu cenah bawa ka amil jampean ku amil kitu jampe peureum cenah bu peureum terus amil macana eta ngadu antara kieu kitu kana hamil mah peureum cenah bu peureum gitu. Bismillahirrahmanirrahim dat teh beuteng awet teh direunteut ngajlang budak tepat maca Bismillahirrahmanirrahim itu aki-aki paeh henteu hirup henteu bangan nungguan kami satang kali saya aing urang jampe nu pareureum itu keluargana teh pareureum kita bacana teh mah sageduna Bismillahirrahmanirrahim krep dibekam paeh. Aya ilmu mati teuing. Baheula mah tara paranyang. Alah ayeuna mah wat cecengkeulun nyebut amino ge wah teu kaler teu kidul. Beda barokahna nu baheula. Matak ibu-ibu ge kitu puasa jeung mana cenah dua anak ka dieu. Mun puasa sabaraha tahun aing itu bere weh da merencok ustad aing teh dibere aing kalepasan tadi aing dibere da dua teu geus dipapai kabeh ku aing nu jadi duit. Itu mah era ieu cenah bu amalkeun itu da nyahona ibu-ibu mah meureun piduiteun ditubruk nuhun Pak Ustad beri sujud bade diamalkeun ku abdi nek eureun abdi mah ka sawah ka kebon balik we ka lemur datang Pak Ustaz jeung ide sabaraha ribu entong dihitung meureun sieun katempuhan baca mah baca puasa aja Pak Ustaz montong ge bisi pae Ustaz geus kawalahan eta mah duluk teh ibu-ibu wirid pamere Ustaz teh saminggu beas nungtut orot bibir geus rada berat meusan duit can datang keneh wae. Nah cenah dua teh rada kebluk nepi ka sabulan beas geus eueuh sakarung bibir geus rada hese diengapkeun handap eta berenang duitan aya keneh wae ninjak 2 bulan pan beasna tumpur dia karungna duit can bijil keneh wae bibir geus teu bisa dibalemkeun
pusing akhirnya mamberenan. Wah, cul kertas digesek kumanehna tasbih babetkeun. Koreleng ka dapur meureun kope kena arit. Ngingkrig we ka ustad. Geus teu punten deui da amak ti bulan itu keneh. Blus ka ustad. Oh geuning ibu ka dia heutan. Jelema amak pan geus teu beunang dibawa ngawadul. Aya naon cenah Bu? Lain aing rek nanyakeun we tad. Naroskeun naon Bu? Ari eta doa anu dibikeun ka aing teh kadawarsa. Nyebutna teh doa kadawarsa. Ulah lalawora ka jelema ayeuna mah. Dingeus dikadawarsakeun kitu mah pan kacau. Terus pinah isukna teh Ustad. Ulah teu aya doa nu bijil duit teh aya. Rasul oge teh aya. Doa mah keur ngabarokahkeun kana hasil karya. Mun urang usaha beunangna syariat tina usaha hayang barokah dorong ku doa. Itu ai doa bisa bijil duit mah Ustad mah aya nu bijil teh mah ngremaneh jeung mal dibikeun doana ge dibutuhan Ustad ya gitu. Doa sakarat doa biduitan mah ku aing serangan ka macing alafrak Ustad gitu aya Allahumma bijil duit mah ulah lawora itu komo jelema ina para linter tapi itu sejarah ngadoa mah ngadoa we komo diudageun kana ibadah mah pan lalakon urang dua lalakon deui kade ya hiji urang di mana tos aya di alam dunia bosan ya di alam dunia mau diantep ku Allah ge bosan burung dipaehan itu anu hayang keneh mah nya gereja lah itu anu atos-atos ge ku Allah nu bararosan mah dipaehan wae nyaeta dialihkeun ti alam barzah ti alam dunia ka alam barzah hirup di alam barzah teh di mana jalma teh seep di alam dunia teh nya sapotong-potong acan aya di alam barzah alihkeun deui ka alam akhirat. Jadi dua lalakon deui urang teh nah anu kedah diemutkeun tah ieu mengkaji teh setiap hirup butuh ku modal hirup. Mun ayeuna urang di alam dunia di pasian yuswa ku Allah 70 tahun yuk urang hitung tuangna sadinten sabaraha ngaleueutna sabaraha jajana sabaraha itu hoyong bumi hoyong mobil sabaraha modal urang sadintenna kalikeun kana 70 tahun ya bayangkeun ayeuna lamun urang ngalih ka alam barzah geus boga modal sabaraha keur di ditu matak Allah nyaaheun bisi urang sangsara cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sok anjeun mumpung di dunya gugunuk keur bekal engke saburang di ditu nah hirup beda jeung sato hirup di ditu teh asli na jelema moal aya cangkangan kieu sablamun cangkangan model kieu nek ka sawarga nek ka neraka ge rugi potongan kieu lamun jalma doraka di alam dunya na bawa ka akhirat asupkeun ka neraka moal lila celom paeh we teu kaci jelema doraka ka neraka saanclom mah kudu heubeul mata kelaan cangkangna bus teh ka neraka nyaranteng di ditu teh aya nu 700 tahun aya nu 800 tahun kumaha betah-betahna we lah itu di neraka teh itu tak sesak meulem di neraka bersih dosana itu kakarek diangkat deui ka sawarga matak di ka sawargakeun teh hararidung curang ka sawarga saya itu teh jelema lain jelema menang meulem tuh gitu ya itu menang meulem dikaitukeun saten da kitu ya sakapeung hejo sakapeung hidung beureun jelema tutung lah kumaha eta ke alam barzah alihkeun deui ka alam akhirat matak urang ayeuna di alam dunia teh gugunuk bekal dua lalakoneun deui bari jeung waktuna teu aya tungtungna di akhirat di alam barzah onaman tinggal ngadaguan saeb jalma we di alam dunia tong aneh lamun ayeuna di alam dunia brok sakali nu parupus teh 200 300 itu nya itu keur naon teh supaya gempar we kabeh naon sabda supaya gempar nu di alam barzah mah nu di alam kubur nempo urang harirup kieu teh pusingeun naon sabda da moal waka di ka akhirat keun kasebut kana jelema hirup mah itu madak ningali urang teh bener cenah eueuh kanya eta jelema ka aing geus keselna aing di alam barzah ngan hirup we nembe teh pusingeun nembe urang teh
komo numpan ngajuru mah geus gegejlig eta geus joli wae anu anyar gitu teh rajin aya rada gede musanya kakarek disunatan akina gitu ya ada wih kana inti persoalan sohibul bait di dieu ngahitanan putrana syukuran sanes atoh dumeh parantos ngahitanan putra emut kana dalil nu tadi yen putra teh amanat ti Allah Ta'ala itu matak ayeuna kuramana tahap pertama ngajalankeun amanah Allah ieu putra teh hakikatna diislamkeun kuramana dahitan mah hukumna sunat ya teu wajib boh istri boh pamegat komo istri mah pamegat oge teu wajib teu disunatan ge teu naon da moal aya nu 8 deupa teh disunatan ge kan antep hayang nyaho nepi ka parapatan sugan manyangan kan hukumna sunat ya ada teh pang payun-payuna jalma di alam dunia anu dihitanan teh Nabi Ibrahim alaihissalam eta pang payuna lamun dihitanan wajib berarti jelema ti zaman Nabi Ibrahim ka Nabi Adam jelema doraka kabeh dawuh nu disunatan itu di zaman Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim dihitanan ente langsung salam dunya disunatan ente eta we hiji itu komari ibu-ibu mah da awewe mah boga budak awewe mah leukeun teh mah jelema sulit teh udah ningali lalaki nya disunatan der awewe ge disunatan cek urang mikir ari awewe naon sunataneuna anak atuh barang sakitu-kituna disunatan atuh eueuh meurana kitu moal moal naon teh disunatan oge da pamagat teh matakna naon nya itu hukumna sunat ngan hakikat nama antu adul amanah nislamkeun anu janten putra matak bade ngahitanan teh niatan dina mana Gusti abdi sejang ngalaksanakeun amanah Allah sejang islamkeun syariatna putra hakikat nama amanat ti Allah Ta'ala ulah jeung dijebrod wae hanas budak diteuk-teuk jadi ibadah henteu itu pan ngarurugi parabot budak ya kitu nya ade dah henteu beditu mah komo di Indonesia mah keur mah agamana agama Hindu agama Buddha itu mata Islam teh beh dieu wali salapan ge harita mah masih keneh agamana Hindu itu kabeh deunakeun Islam saten aya nu pangorakna di antara wali salapan teh Prabu Kian Santang putra Prabu Siliwangi eta teh agamana Hindu tadina teh itu ngan kusabab Prabu Kian Santang teu aya nu ngelehkeun teu aya parabot anu bisa tembus kana dagingna nya akhirna neneangan jawara di Indonesia di ider sa Indonesia sugan aya jelema jago kungsi ka dieu ge tah harita nya Prabu Kian Santang kungsi ngancan aya jelema harita teh nya aya ge tongeret wah kagok nya tongeret mah liwat teh terus udar idar di Indonesia temenak nyaya koran ya bahasa Arab nama khobariyah koran teh khobariyah jadi pantes benerna pantes bohongna bener pantes dati nyaksian salah pantes dati apal gitu kok Sayyidina Ali pas ngaduan natapan asar brai dina pananganana katingali jawara Indonesia ngacorak bade ka anjeunna itu apaleun jeung tujuanana matak Sayyidina Ali ngajerit ka Allah Gusti pangrobahkeun wujud abdi nek muji bener ieu jelema teh aya kanyaho atawa henteu ngajerit dirobah ku Allah Prabu Kian Sayyidina Ali dirobih ku Allah jadi aki-aki keluar ti masjid nyanyanak itu gok sareng Prabu Kian Santang saur Sayyidina Ali assalamualaikum mang ngahuleung teu ngajawab jawara Indonesia teh nyahoeun assalamualaikum cek Sayyidina Ali assalamualaikum menang 3 kali tengah jawab datang nyahuan assalamualaikum pu agama ge Hindu itu cek Prabu Kian Santang ngomong naon cenah ki tadi teh tah di dieu ge geus kaukur ku urang Sayyidina Ali mah apaleun ka Prabu Kian Santang nya Prabu Kian Santang mah jawara Indonesia teu wawuh sugan teh lain Sayyidina Ali di dieu ge geus aya hiji barang jol ge matak ditaros sadidal haya iwat tawadu DP handap asor Sayyidina Ali mun bahasa urang mah
mang teh saha jenengan urang mana ti mana bade ka mana naon maksad kitu pan katamu cek Prabu Kian Santang kami teh ti Indonesia aya naon datang ka dieu rek neangan Sayyidina Ali padahal di payuneun itu teu apaleun mehna geus eleh hiji itu aya naon cenah ka Sayyidina Ali temus ka nagara kami Sayyidina Ali teh sohor jawara jago kami ge di Indonesia teh jago nu ngalehkeun intina kami rek nyoba ngajajal kajagoan Sayyidina Ali kitu oh cek Sayyidina Ali kitu cenah maksud ujang teh nya heug atuh eta Sayyidina Ali ku kami rek diteang wayahna ujang boga tugas naon tugas abdi pangyabutkeun iteuk ceb iteukna dicecebkeun teu nyacab tibang ada kana taneuh iteuk Sayyidina Ali karawak ku Prabu Kian Santang dicepeng bade dirabut ka gede-gede kacabut eta iteuk panangan hayang leupas dina iteuk teu kabawaeun abrag-abragan Prabu Kian Santang hayang leupas panangan tina iteuk ke teu bisa lesot akhirna namru lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan jawara Indonesia teu walakaya mainan Sayyidina Ali matak sumping deui Sayyidina Ali hayo cenah jang eta cabut ampun naon cenah ampun teh taluk cenah kami kasaha cenah anjeun taluk teh nya ka aki itu nah cenah da inget teh boga taluk kudu kasaha tu taluk lamun anjeun rek taluk kanu nyieun anjeun jeung nyieun kami saha cenah teh Allah itu cek Sayyidina Ali urang mana cenah Allah teh cing kami anteur nek taluk tah di dieu riweuhna jelema bodoh teh sok papanjangan itu kalah nanyakeun hayang panggih jeung Allah gitu cek Sayyidina Ali siala sakami silih sayun Allah mah teh aya bangsana teh aya sarupaanana teu dikaler teu dikieu cenah nya pangeran kitu karep sia nek percaya kitu pokona mah dunya jeung pangeusina kaasup angin jeung warna eta buatan Allah mustahil Allah sarua jeung buatanana teu aya jelema nu sarua jeung boboko itu 1000 kali jelema hantem nyeunan boboko teu aya boboko nu sarua jeung jelema ai bumi langit jeung angin jeung sakeusina buatan Allah Allah rek jiga naon matak teu aya bangsana Allah taala kudu kumaha cenah teu talukna kami ayeuna mah cenah taluk Allah kudu iman weh naon jeung iman teh percaya kumaha cenah percaya itu susah ngomong jeung jelema bodoh mah ulah labora itu kira-kira teu apal mah papa goeng kegeling serangan nyang sarakeun sok nu ngajawab kenna batak lila-lila nanyakeun cek Sayyidina Ali ari anjeun cenah di ditu di nagara anjeun agama naon cenah agama teh teu apal di agama ge eta keyakinan jelah kepercayaan tah lamun kepercayaan boga di kami mah mayoritas umum Hindu jeung Buddha bener cenah anjeun taluk lamun nya taluk bisa teu digenti teh keyakinan kunaon ku Islam siap keur naon kami taluk ayeuna bedegong mah lain ge kami taluk nya enak misama jadi sanggup ajeun Islam sanggup sok di sini kita buka celana itu jadi buka seletingna Prabu Kian Santang teh tololkeun parabotna tuh sagila ingat parabotkeun teu kanyahoan teh tewak ku Sayyidina Ali dicocok parabotna cep dicocok dijamret kitu teh buntung teu ngagoak lain ge jawara atuh disunatan kokowongan wah tah nyunatan aslina kitu tadina cocok jamret itu sok isukan tewak aki-aki cocok jamret pae dan aslinya gitu nya mata kawe mah keun bae teu disunatan geuna eueuh cocokeun itu nu aya cocokeun lah itu dicocok gitu di jamret tuh deukeun nya alusna ieu mah asup Islam mah ditempo meureun herang nya cenah herang tah di Islam mah kudu herang gitu matak batur rasapeun ku herangna gitu nya beresnya kieu mah cana ke kajaman terus diabdasan cana ke masjid di Madinah ngawitan we diajakna tepan nya jawara nya pinter tereh di warahna teh itu teu kungsi menang sataun agama teh kakuasai anu diajarkeun ku Sayyidina Ali mah matak cek Sayyidina Ali ya dari dia mah Islam lagi geus bayatak jelema lagi Islam kabeh itu ditambahan ku anjeun ge mah ngadak-ngadak namahan nilai sok cenah ayeuna mah balik ka lemur
tapi kami mere tugas. Naon tugas abdi? Wayahna warga Indonesia kabeh islamkeun. Sanggup nya henteu? Sanggup. Saasana teu nurut ka abdi digajem ku aing 4 RT mah. Kitu atuh lain ka jawara ka jangumbun mah. Kidi ge Prabu Kian Santang wih ti Madinah. Ya. Itu tadi pelobah belokan eta ngahuleng. Itu dekat masjid tadinya ngahuleng. Ingat kana sulam wal amalu bihi lil khosi wal ami. Make na ilmu teh sameweh batur kudu urang heula. Ras emut bapak cenah can disunatan. Prabu Kian Santang disunatan. Ah, memeh ka batur bapak aing heula. Itu. Terus we sumping ka bumina di luar teh. Assalamualaikum. Tengah jawab bapakna ada sarua agamana Hindu. Prabu Siliwangi teh assalamualaikum. Sora mana? Ai sora apal tapi ngomongna beda. Juga asupnya teh Aceng. Da baheula mah kolot ka budak lalaki mah bahasana teh Aceng. Nya Pak, baheula mah Aceng gitu kanu goreng oge. Itu da anakna gitu. Cuk batur meureun goreng teh. Cing asup cenah Ceng. Lebet teh ka jero. Oh, cenah geuning maneh. Muhun cenah Pak. Ngomong naon tadi di luar? Assalamualaikum Pak. Naon teh? Assalamualaikum teh. Assalamualaikum keselamatan alaikum ke aranjen kabeh. Maksudna supaya selamat sararea. Wah, tuh kudu ngomong gitu yang selamat mah salah hati-hati we. Gitu. Bener itu nama. Eta cenah meunang nu kitu di mana? Di dinya di tetangga di kulon. Nyebut teh deket di tetangga ca ka Madinah teh. Punggus sajam mah ti lempang ge. Itu. Lain awas urang. Komo nu baheula mah ka Mekah teh 6 bulan. Itu kitu gae nu balik deui lolobana mah murah gue di laut da berat meureun laut da pura-pura gue pake parabiu. Nu baheula mah gitu. Ongkosna murah teuing ongkos. An 15.000 pan bari teh mah mun ngahaji 6 bulan teh kabeh dienakeun naik 35.000 naik deui kabeh dienakeun nepi ka 250 terekel teh ka aya mah jut teh mentak mentau kana ka markah teh. Nya nah saatosna ditaros ku ramana aya naon cenah jang eta maneh menang bahasa kitu di mana di tetangga sia ti kulon di mana di Madinah geuning cenah maneh eta make bahasa kitu bahasa batur kurang keneh ca ilmu nanaonan maneh ka itu teh neangan jawara itu aya cenah itu aya ngaranna Sayyidina Ali guru abdi cenah teh nya sia kurang keneh guru kurang itu gelut jeung anjeun cenah ditu henteu ah boro-boro ka gelut jeung era-era acan nek nemongkeun jurus oge teu tulus kaburu merengkel manten jago sia itu teh jadi eleh nya ujang teh eleh matak abdi ayeuna teh pindah keyakinan teh kana agama Islam matak abdi menang tugas ti guru kudu ngislamkeun sakabeh jelema nu aya di Indonesia kalebet bapak wayahna Pak Sing Ridho abdi menang tugas ti guru kudu ngislamkeun warga Indonesia bantuan abdi Pak kilang bara cenah ngislamkeun tetangga mah bapak we ka dieu sok laan cenah calana kos nu gelo aja sia kokolot nu ngalaan calana sakada Pak sakudeung oge sama kurang hideng gitu. Sok ayeuna ujang ka bapak ujang laan calana gitu Pak ente nyabok gitu ya kieu teh arti teh apaan wayahna cenah Pak Sing Ridho teh laan celana mau aja yang siapa kira-kira tuh kalau ting mah gitu udah kalau cerita cenah umur jeung awak cenah Pak keyakinan mak nol budak balon teu bisa ai budak ngoratian tadi irfa bi kanal mubtadas mawon hobar teh bisa diajak ngawadul leuleui paling nepi ka 5 kecap 5 kecap geus pusing we kana otak ngabul nya budak ngorama lamun geus amek teh jadi dina dadana keluar haseup hideung tingalin al hikmah mulek haseup hideung naik ka luhur ngabulan kana otak jadi ilang maruah sok poho itu karena bener geus moal ngareret inung bapa dulurna naon matak tong aneh mun budak ngora ada gudug teh hasupna naik ka luhur ngebul itu nya lamun geus ngebul mah poho we ka inung nyangereng ka bapak ngalawan gitu dengan KRT ente teh meureun dibui teh aya keneh kajian mah aneh emang waktuna didinya itu sabab lamun budak ngora kawas aki-aki kekeyeungkeungan sok paeh ngora-ngora can payu sok paeh we teh lemah kan
kudu kitu budak ngora mah teh mongkeun irpa teh kawani teh nempo batu teungar naon we nu kira-kira katemong mah kan teh teungaran entong ka jelema mah ke deplek sorangan tuh nya akhirna cekramana jang sing inget eleh soten ujang ku guru ujang ku Sayyidina Ali ujang bapak mah can puguh eleh bating menang kalah kitu cuk Prabu Siliwangi ku sabodok ngora geus naik amper ilang maruah poho ka era akhirna bakat ku amek teh Prabu Siliwangi ditubruk ku Prabu Kian Santang prak ditubruk kereles leungit nepi ka ayeuna teu aya bejana itu beuki amek we aduh cenah bapak jeung tibatan daek iman makalah ngareles ras inget ka aki na ge can disunatan iya cenah aki nu lineuk we gitu tidak daek ka imah aki na ya amek keneh ngadak datang ka imah teh poho deui uluk salam teh jug ditajong we pantona teh ceprot pantona langsung muka jawara teu nayong panto aya aki-aki nuju sila we itu geuning aceng ki jelema geus diajak ngawadul lah geus kitu mah wayahna cereki kudu daek ka Islam nah jajang Islam tong loba omong lain we celana geus kitu geus teu urang dibawa bener pisan teh budak teh wayahna cereki celana teh kudekeun cing eling jajang cing eling we ge eling teh bae aki eling kada lain celana itu kalah aki-aki teh ada marena tiraku nah budak teh teh heureuy teh tina ngalahan celana ka aki-aki kaburu teh eling manten tubruk deui akina kereles leungit itu nyamurang mareng we Prabu Kian Santang tidinya bapak teu beunang aki teu beunang amek luncat ke kalapang datang ka lapang maca doa maksudna rek ngagorowan tatangga fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna jibala yusabbihna wa tayra inna kunna fa'ilin tangaos doa eta di mana jalma nyarita make doa eta tapi kudu dibeli make peurih nya maka teu kudu make son itu sabeulah alam dunya bakal ngadenge kana surah eta itu sok jang nu dialajarkeun teh puasaan nya moal dibaca sakali deui aya nu butuh mah kudu apa sakali jeung dua kali teu kaaci gitu nya tah doana eta itu baca eta doa korowok we Prabu Kian Santang hei dulur-dulur kumpul nah eta ku korowokna Prabu Kian Santang jalma teh saladar kabeh jungjreng aya nu rek ibak luncat itu nu nek dahar kakara dicomot di ngajleng kalaluar kabeh ngogulung di alun-alun aki-aki nini ngagolak nyada aki-aki nini di baheula mah umurna 500 tahun ka ditu itu 80 mah masih kena bisa mangul suluh nu baheula mah ieu mah nu 500 genep 100 700 ngagulung ceuk nu pangsepuhna aki-aki aya naon cenah juragan tong ngomong jelema amah katuh ngajedog heula itu ngagulung lalaki sok cenah sia ngatur maneh kumaha cenah juragan atuh ngaturna tanu kolot diharareup nya golongan aki-aki mah ngajajar we dihareup itu nya aki-aki nu tidak 800 nepi ka 600 teh aya 11 jajar sok cenah samung ku nini dan nini mah 600 pangkolotna dikaruateun 600 500 400 nepi ka 300 samung we kudu ngarora ka ditunakeun aya naon cenah juragan yo daek teu daek sia kudu arabus Islam teu daek ku aing dihuapkeun nya keneh siap da sieun mangga siap itu nya sok dariuk ke lalaki untuk menang sila cenah lalaki awal ge kudu nangunyar ada sieun jang nalangunyar we itu bukakan cenah cokorna geus ngegangkeun laan celana tah palebah ngalaan celana mah jadi malah dikir sanes cenah juragan ieu teh heureuy teu heureuy nya bener laan celana eueuh nu wanieun jadi alun-alun kita ngalaan celana tuh itu amuk Prabu Kian Santang itu ngadua deui ngaduanan teh kieu ngadua Prabu Kian Santang harita ngajungeun curug itu kabeh jelema nu aya di alun-alun melotot kana curug
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tong ditepikeun kana impae. Macana kadinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh jelema anu molotot kana muina curug. Teu nyahoan lamun calanana mah wah kabeh awe lalaki ge. Itu ari geus teh. Deuleu jeung ka handap. Itu barang kita mau teh keur ngararingkuk we. Nu aki-aki nu nini nya. Sia macana cengalan celana we kudu ku aing. Nempo atuh bukbrak pada nubruk para boteh. Tah didinya kanyahoanana para bot awe para bot lalaki teh zaman Prabu Kian Santang. Sing horeng para bot teh nu bapak nu ibu oge kabeh na teh han sakieu ewang. Boro-boro anu ibu teu pati buahan, nu bapak ge nu gogoyotan ditubruk pruk beunang jeung buahna. Komo nu ibu teu pati buahan. Nah, bisa bercanda engke datang ke bumi ya. Tubruk kayaknya han sakieu. Itu cek Prabu Kian Santang sok sia cekelan hayang dicabokannya kaluhurkeun leungeunna. Atuh rarangah da sieun. Jawara rarangah we kabeh. Itu teh kanyahoan Prabu Kian Santang koreleng we kana jajaran nu pangkidulna. Aki-aki panghareupna nu pangkidulna. Itu kope kena cerulit dina tonggong tempo para buat aki-aki mikir cek Prabu Kian Santang aing oge dilaan seetik abus Islam komo mun dilaan kabeh tak aya eta. Tu anta parah. Eta para buat aki-aki teh karawak jeung ranguyanana tigaet kitu berat goler aja gitu. Kom nu kadua kayak guik goler. 7 jajar aki-aki gempar. Gitu tuang gitu kik goler gitu. Nah benang golongan aki-aki malik ke golongan nini gitu barang red karena para bot nini ngarenghap. Wih, nah ieu mah kieu na para bot cokoteun. Gitu. Nya ai teh dihabak kagok. Ai dihabak cokoteun. Nya kapaksa dibabat jeung gawirna. Di sisi we dikait. Itu berat niak goler. Itu awas bangkong menang mabuk. Langsung rangah pasukuna teh jeung leungeunna ka luhur. Itu untung nu ngarora tukang. Cek nu tukang nah cenah diislamkeun teh henteu kecet deui buah modar. Wah nya ge cenah bus Islam aya modaran ge mah teu bener kalabur we nu ngora mah. Hadena teh aduh lamun nu ngora heula ti hareup bahaya aki-aki moal kaburu lumpat. Untungna aki-aki di hareup. Eta ilmu eta teh berlaku ka barudak urang ayeuna nu geus rame Islam nya manfaat eta ilmu lalakon eta teh ai taraweh cuk budak ngora ki kade taraweh mah ulah ngahiji jeung budak ngora moal bener cenah sepuh mah itu diparayun we sepuh mah hati-hati sepuh teh nya aki-aki mah cenah diparayun we ngahiji jeung budak ngora mah moal bener padahal eta teh politik budak ngora ngadenge cenah budak ngora teh cuk kolot mah agung laranganana itu keur ngabuktikeunana iwati carana ku taraweh macak aki-aki diparayun budak ngora mah di tukang. Itu dere teh salat taraweh pan aki-aki mah tara di calana da taraweh mah lila itu matak prek sujud teh kitu budak ngora mah sujud kokod mah kai teh kana para buat kolot. Hayang nyaho gede jeung teh nya sujud ka hiji tibang dicoo wungkul anya cenah mantap. Sujud kadua kitu cawa deui engke rakaat kadua kitu sujud ka hiji coo tibang dipuih-puih. Itu pas sujud nu kaopat wah lamun dicoo wungkul beres awe salam burung dicabok aing. Itu matak pas sujud kaopat mah coo pencet teh pencet goler aki-aki mah langsung telin jadi henteu nyabok. Nah itu pada kadek ya lawan jeung budak ngora dihareup angeus tong digugu
mending siapa di hari begitu omongan anu araraman taraweh mangan ibu-ibu aman di mana-mana ke ibu nasab nanti aya coon ya gitu ibu-ibu aman seten ya ade tah gitu mimitina dak beryok jelma satosna bala lubarna jaraknya kakara Prabu Kian Santang emut nah aing ngislamkeun teh gagal ieu salah prakteknya gitu wih deui ka Madinah naroskeun ka itu nah cenah geuningan jang eta geus balik deui ngislamkeun teh anggeus teu acan ja abdi mah ngislamkeun teh kalarasan nama kitu kalarasan paeh bawa salah praktek isling sumuhun jadi teh abdi dilaan sakedik oge ku guru Islam cu abdi komun dilaan kabeh sia dituar jeung bagalna sumuhun modar sia jeung bagal-bagalna mah tuh boro-boro Islam salah ilmu Allah mah urusan ibadah mah teu meunang dileuwihan jeung teu meunang dikurangan moal jadi bener pan contohan jeung aing sakitu coba balikan deui sakitu contoh wih deui ka Indonesia deui nah ada gogorowokan di lapang teh eueuh nyampeurkeun cek cacanga tah kamari geun lumayan teh sora eta lain ke jawara teh katipu kuno bararodo mah pas kebenaran deket lapang teh bumi Pak RT hiji iya jeung kebenaran je pangurus ongko itu tunjuk ke pantona muka weh bumi na Pak RT teh pantona teh langsung muka katingali Pak RT na bade ka dapur meureun da boga rasa ditulakan teh teu nyaho pantong geus muka teh heula tunjuk ku Prabu Kian Santang dilukeun curugna teh teu sadar RT mun majuna ka tukang mundur kalah bijil RT teh ka dapur teh kok ka dipaeun Prabu Kian Santang tewa ke punukna syukur cenah teh hideng geus soak RT barang dicabak punukna ge langsung teh eling we cek RT geus daek teh daek aing paeh ayeuna ya gitu itu cek Prabu Kian Santang syukur cenah teh maneh mah pangurus ongko bantuan cenah kami ngislamkeun wajahna geus teu ngomong RT teh da geus tegah paeh we aing mah itu sok cenah teh laan calana serangan weh meuti aya kawani itu butuh mah serangan weh kudu ku aing jeung ngalan calana karep itu mata ku Prabu Kian Santang diprosotkeun calana RT itu musoak we RT mah paeh we jeung mahna itu nya dicocok perabot RT teh kawas anjeunna ku Sayyidina Ali cocok perabot RT di jamret teh coplok sugan ngaguik RT henteu lain jago RT mah ngan sawan tidak dikene sehingga di jamret teh teu karasaeun gitu nyantai we tak geus cenah teh ayeuna mah geusnya geus ya tempo sana ka handap tulukeun herang tungkul bener cai teh geus itu tah teh sebenarnya mah aing nyunatan teh sakieu itu kamari mah kalepasan hampura we cek RT lamun sakieu mah batur ge burung daraekeun itu aya dikabehkeun mah cenah melodar nu geus ge cenah salah kamari mah kan wayahna teh ayeuna mah bantuan cenah kami naon cenah bantuan kami wayahna maneh mah tong ka dicalana heulanan ku aing geus dijieun promosi heula jadi urang iderkeun tah ayeuna mah di sunatan teh sakieu jadi diiderkeun nya menang 14 kabupaten RT teh di calana diider-ider nepi ka teu puguh bentuk puguh kahujanan kaanginan nya itu cenah teh ayeuna mah calanaan wayahna can kaider kabeh itu ayeuna teh daekeun bijil tololkeun kana pantona Pak tak ieu ayeuna mah sakieu nya matak tingali nu Pak RT bilih teh acan disunatan iderkeun gitu sejarahna kitu ngahitanan teh nya bahasa Arab namina hitan perjuangan Prabu Kian Santang aduh babak belur sabaraha ratus jelema nu maot cara ngahitanan nu ayeuna itu nya awal-awalna mah kitu malah zaman sangsara mah kapungkur barudak beda di hitanan teh wae turan dikeum heula dibalong sampai sabeuting da alat pan teh acan aya sakola can luhur ayeuna mah alhamdulillah nu sakola perguruan tinggi kana ilmu luas ilmu agama nya kitu keneh matak nyunatan budak teh aya turan inung bapana ge teu meunang milu pan
dia teh suka belah dia bijil ti ditu teh geus calana deui we kunaon teteh ku barokah ilmu alhamdulillahnya baheula majang cilaka itu ku heula dina lutak gulaikeun budak teh tololkeun huluna we di balong teh aya we nasib hirup meureun disukan hirup tulus di sunatan itu nya nu kalepasan ngalalap mah nya eueuh sunatan da budak ge paeh matak nyunatan baheula mah kita umur 40 tahun 50 tahun papada gogorowokan ditarik sorana itu nya kabeh dienakeun beki alit malah lamun ningali kana sejarah nabi pang utami-utamina ngahitanan putra teh 3 dinten 7 dinten paling sepuhna teh 40 dinten eta tiasa ngarobah engke budak teh bakal pasehat nyariosna pinter otakna upami dihitanan paling akhir 40 dinten ti 40 dinten ka dia mah tergantung kumaha nu ngadidikna we jadi moal aya peningkatan itu nya ai di urang mah pan teu pati ludeungeun ayeuna mah nya canda kitu we engke pi 2 poe deuk kakawin sunatan itu napa gede-gede teuing baya teu lila teuing aya barokahna we itu supaya di sunatan ayeuna teh minggu hareup teh pan aya barokahna gitu nya ngadaguan aki-aki wae mata hese nek dibebenerna ge teh kagedean ting nyunatan eta sejarah teh pada dasar hakikatna pola eta teh antu adul amanah ngislamkeun anu jantan putra cekap ku dihitanan tebih keneh neme bubuka neme ngalaksanakeun amanah Allah ieun murang kalih teh diislamkeun kadituna ilmuwan itu eta teh kewajiban bapak ngelmuan teh ulah ujug-ujug budak teh langsung ke sekolah PAUD ke sekolah TK ke SD ke madrasah ai tanggung jawab bapak mana didik heula ku urang sakabeh ilmu nu aya di urang teh ngalaksanakeun amanah didikeun heula terang urang bismillah bismillah kadituna teh terang dembe ka guru upami pengetahuan umum manawi sugandah zaman kiwari mah piraku teu apal ngitung ti hiji nepi ka 100 mah atuh nepi ka 10 di mana mogok urang sok kasakolahkeun ieu mah urang can ngajar bismillah bismillah acan langsung dikapaudkeun mana tanggung jawab bapak antu adul amanah teh tanggung jawab teh ka bapana heula itu da ibu mah nu tadi teh kanyaah kaduduh ngabantosan caroge tugas utama ti ibu teh aya itunya teu aya tugas ibu ngadidik da moal bisa ibu mah ngadidik putra mah moal mampu naon mah gina lumsul kolbi emutanana halus lamun kanyaah kaduduh inung aya ngadidik mah moal bisa sok raraoskeun ku ibu ayeuna ibu gaduh artos nya penting pisan kanggo meser beas ngadengek budak cirik hayang jajan mah ludeung ibu mah burung dibikeun ka budak nya da eta lumsul kolbi lemes emutanana moal tega bapana lamun budak nganca duit ke bapana memeh dibere dicabok heula sok duit lain rag-rag ti langit lain nyewa ngadidik ngaranna supaya hayang senang teh kudu aya bangga heula gitu nu baheula nya ari ayeuna mah aya ham paur ayeuna mah itu boro-boro tanggal teungeul nyentak bisa dituntut nya eta budakna bisi balager we jelas Taita mudah-mudahan khususna ramakna dibantos ku ibuna dina raraga ngalaksanakeun amanah nya syariat ka putra teh mudah-mudahan sing dipasihan kemampuan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala rupina sakitu manu kapihatur uraian anu sae sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.